hirup teh duit rarese di teangan teh ampun pisan kudu ka mana atau nu kira-kira ngasilkeun duit urang teh bararingu urang teh pare ila keneh beuteung bulan puasa mah mun geus ieu mah da panen dijual paling duitna da bararingu hirup teh kudu ka mana atau urang teh bararingung hirup teh kudu ka mana tuh urang yang duitnya aing bararete aing mah teh euy gitu ah sawah sugan dan we jelema lumayan jeung ocon-oconeun mah pada aing batur tiga si Ihud ulang-ulang wae aing karunya baur gantung diri we makaning ayeuna ekonomi kerada rese jiga nama mana dia na ring keur teu boga duit ting naon aing bere ide ah Ihud iku naon sama aing nyuruh astagfirullahaladzim aing keur ngalamun sia teh goblok pisan. Terus di mana sia tuh? Nah, ini biasa tuh dah. Nah, aja ulin kadang aja. Aing ngalamun we kita tadi teh mikirannya teh teu boga duit bingung. Gampang. Kumaha carana tuh sangkaan urang loba duit, urang teh loba duit ieu. Nah, si asal daek nutur-nutur aing ge duit mah loba. Kumaha tuh sangkaan urang loba duit? Hayang cara halus, hayang cara murni usahana. Urang mah hayang murni itulah ulah segala ngawadalkeun. Naon kitu tah ulah ngawadalkeun. Hayang murni we naon dah. Pokona murni we kitu tah. Rek naon-naon ge asa jadi duit teh nu pokona urang mah. Aing pernah ceuk ki samun. Asal daek nyampurkeun ka tangkalan nu gede ka ditu. Mawa sasajen. Pamenta ka ditu osok di kobul. Arek urang ah. Arek itu di mana teh daerah mana teh? Aing ditunjukkeun arahna mah. Heulah anter kayaknya. Urang ieu euy. Aing ka asa rumah lamun teu pararubuh. Dugaan kitu urang mah. Aing kira-kira diajak rek anu tangka gede aya ieu sugan jurinan gede rek ngerti urang mah daek kitu teh. Enak kopi eueuh. Kopi aing geus rek mangkat tadi teh rek liar sapatu geus disiapkeun aing teh geus rek mangkat pisan. Datang didinya jadi anteureun heula. Tenang ge gua aing di ditu ditunjukkeun jalan mah aya aing rada apal keneh pokona mah ditu asal aya tangkal nu gede tah didinya. Ayolah rek iraha ayeuna. Ayo aing geus siap sepatu tuh. Ayo tuh. Ayolah urang ulah dingkekeun deui kira-kirana jarak sampai 2 poe cair dah ieu mah kos Bang Emo. Siap lah aing naon jauh kan kali itu jauh atuh ayo Hud siap mah ngajakan teh aya nu kira-kira jadi duit sebar ala kieu aing mah hanya ge perjuangan Hud nu perjuangan nu babari mah pasti harese wae ratu loba ieu pulus dia batur teh anu usaha terekel kana mobil terekel kana tangkal sia mah bang nyorang kanu balak ieu komplain tanya heula bae lah diajak kemana-mana ge yang penting mah urang menghasilkan duit rek bala rek kumaha ge ya Hud mana tangkal itu nu cagak itu tuh eta nu tangkalna gede batur ge loba nu datang dinya tapi masih kena nyorang jurang ya ka dia hanapna jurang sakieu mah lomba ge bari saeun ayolah ngajakna tidak dia hanap ka dia wae ya udah engke aya di ditu mahna aya di ditu mah naon mbah ge sok aya nu nembong oh ade ditulasieun urang di ditu hicing engke ge aya set mah nembongan gitu teh nya bari pamenta teh ya bentukna bentuk naon teh teh biasa masuk nya makhluk lah pokoknya sieun lah sieun urang mun ieu ulah numpat mun nembongan menta didinya
lah kumaha aing moal sieun rek bentuk kumaha oge. Mun Yang geus satunya aing nepi dieu sia wayahna ka ditu da teu meunang duaan ka ditu mah. urang kudu sorangan wae. Yang geus satu lah aing sorangan wae mah. Rek mangkat geus nyaho tempat aya tadi dituduhkeun. Maksud aing ngerik balik we nya. Terus si Ihud gawean. Bae. Da jelema da tangkal-tangkal eta mah. Keunye. Aing rek berubah. Aing nih jalan lagi. Biasa hararium kieu. Segala aya kobak coba. Aing mumpung jauh kene si Ihud. Aing lagi gawean. Cing hanapeun tangkal. Pergi di sini dulu ya. Tempoh lah tangkal ya. Kadang kerekan dia ya. Aing nyumput di mana ya? Kayak bakal masih Ihud datang. Iya lah. Mereka nyumput. Si Ihud mana? Tuh juga si Tereh datang. Aing kudu rada nyumput ya. Si Asep ngabejaan teh. Si Asep tapi siga serem kieu. Aing geus tereh ya. Boga duit teh ya. Geus nepi ka tujuan. Iya tadi kita si Asep teh di dieu cenah. Aing rek nungguan ah. Jadi beri nungguan nu datang sugan beri sila di dia ya. Mana ngeunah-ngeunana ya? Isi gana ya. Aya ampar nama ya digana urutna ya. Sila. Kudu sila cenah kudu khusyuk cenah gitu. Kudu sila. Rada lila juga igana ya datang. Baelah. Haling-halingkeun ke jalan. Masih Ihud datang. Aya naon jang datang ka dieu. Aya surang ngager sigana rek datang meureunnan sigana ukur datang teh da. Ibu bala juga sigana mah rek datang. Agar menontrem mun kieu. Aya si Mbah sigana mah Mbah. Abdi teh hayang ieu hayang loba duit. Babari usaha. Pokoknya lancar lah duit karena iya gitu tah pas aya tangkalna kari ngagebret duit mah uragan sugan duit teh oh ditungguan bah ya Gampang jang nu kitu mah. Ke ku abah arek dibere cai daguannya. Ku aing gawean rek dibere ciki ku aing cenah diuyup. Pahang sudah. Aing gawean dah. Rek dibere ciki ku aing. Ku aing ciki kana botolkeun ya. Tadi. Ku aing bere ciki seduh sudah. Ciki ge anjir batu beure. Mbah teh gila Tangis kita tadi kurang di dia ya. Tah jang eta nu botol. Inum beakeun insyaallah. Balik ujang bakal loba duit. Mbah teh narek. Jimat dia nama ya. Nu mentak ngalobakeun duit dia nama si Mbah teh pasti mere iya. Oh nuhun Mbah, nuhun. Nuhun ya dibere cai dia nama. Juga madu juga namanya amis alhamdulillah Jang samemeh balik inum heula saengah mah samemeh balik teh lancar jang teh kita diinum cenah euy apa inum kita ya hanya diinum kayaknya be bayar soal ubar ya asal daya puheur aya asin puheur gitu teh udah bubar mah da bahaya nuhun ye nama rek pikeun we ya balik si kanyawan mah bener ya urusan anak akhir kajen teh rada lompat nama si Mbah geus mere diubareun nama geus rek balik nuhun Mbah
Kurang rek balik kan ya sarda aya asin-asin peueur gitunya. Ya. Saya ubar dikit. Bae peueur teh harga. Ubar mah diinum Aduh, aing goblok. Si Hud nyahoan mah nya. Aing si Hud mau beres ya, aing bukan nyahoan. Kacau. asa capek euy. Marerang ge aing mah. Tos nginum tai dinu aqua teh ah. Itu siga si Asep euy. Sep. Aing ngarudang weh, capek. Siga si Asep euy. Sep. Si atas di mana? Ya, aing biasa weh, Hud jalan-jalan. Sep. Heuy, asa siga nu tadi si Mbah nu urang keur itu tangkalan. Salah tetepoan, bro. Da asa si kitu dandananana aing wawu. Emang saya tadi dibere naon? Aing dibere cai kotun itu da jimat cenah supaya beunghar ku aing teh diinum dibeakeun. Oh, itu tuh Ciki. Anjing sia teh goblok ka aing beneran aing bener goblok sia tuh. Goblok. Arek apa teh orang. Ampun teuing walungan ieu teh ya. Walungan naon gitu. Ini ampun. Reka kota teh aya orang lemur mah. Iya, geuninganan. Ampun, balanyir susukan oge galode. Ampun, teuing. Goblok. Aing udah si Hud. Alah. Si Aa. Neng antar atuh neng teh reka kota. Jalana ripuh nyorang leuweung hayang ka kota teh neng mah. Ampun, teuing. Neng geus dangdanan geus gaya sia tuh. Kurang kumaha. Antar moal lah paling meuli wedak nu ka ritu lah. Bangsa Sino. Neng udah ka ritu we pangabutuhna ge. Alah, aing. Apa sih wah ayo abrok nyahoan keur ribut-ribut. Ieu nu ngagoda aing. Ampun aing. Dia udah awas aing rek ngilu liwat. Awas. kota mah jadi Paskina aing mah ampun. Ampun